Borok kocok stasiun TV, bobodohan urang Sunda. Borok kocok stasiun TV, barudakna urang Sunda. Apa gawe sapopoe, wah deui iwal usil. Borok kocok stasiun TV, barudakna tukang usil. Borok kocok, hayu urang gogonjakan. Buang kapusingna, piceun karungsingna, tonton terus di channel Borok Kocok Station. Keke, nah, yuk bacika, senang si aja gening. Aja, ane iya senang maneh lain. Ya mah, Nah, apa dialungkan segala? ya mah itu baru dak detik. Wewe pajarkeun teh aja cenah sunatan. Dah, gitu kenyataan anak. Geus we, ayeuna mah urang sunatan sakalian. Bunga ah, Ja, kata era aku baru dak leutik di lelewe, Ja. era atuh mah. Kewe urang pikir-pikir heula. Astagfirullahaladzim. Boga budak hiji-hijina yang geus gendut, yang hidung, bandut euy. Siang jago isu-isu geus tuang enog puyuh jeung tomat tengah dinten inumna atuh ekstra jos sore Mbah Joyo sedengkeun kuring nu boga urang tuang bala-bala ge hiji bari sesa kamari tapi kitu-kitunya penting maneh asal diabarna menangan we gaduh mah hade jeung wisitna gagah cengerakeun nu boganya. Punten teh, Aja, rek naon? ngaras naon ya? Hari sunatan nyeri henteu. Ante di sunatan mah teu nyeri. Kan jiga digegasieun we. Maya teh. Mumun kan digegasieunna jiga 1000 siki. Wah, teh mah bisa we. Mah. Ayo aja ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kenapa hatiku hampa begini semenjak tinggal sama si dia yang ganteng-ganteng. Ahai. Semoga hari ini aku mendapatkan pangeran yang ganteng-ganteng. Hai. Hah. Aduh. Cewek. Boleh dong kenalan? Ucuk dicinta, pulang pun tiba, pangeran pun datang. Aduh. Yeay, juga teh awewe, teh banti kaleng. Bus, Aja kurang nanya, nanya naon ja hari sunatan nyeri henteu. emang mana can disunatan ja Acan Gus. geus sagede maneh kitu mah tuh geus selain ku gunting deui ja tuh udah pasti lihat Kunaon atuh Gus? kurang gaji mesin. Gelo, banci kaleng teh euy. Udah wae mau capek. Pangeran. Ja supaya teu nyeri mah bobogaan manehna dibalu ku apu 2 poe we ja Terus eta bentuknya bakal berubah sorangan Gus. moal palingnya coplok sorang. Kebalik mana mah Gus ah. Ja awewe mah paling resepeun kalalaki anu geus disunatan. Oh gitu Gus. Terus we ayeuna mah rek sunatan urang mah Gus. Aman we di mah ya. Ampun, mana? Ampun.
pokoknya mah ya lamun rek kabur kudu cium heula kemeh heula soy pokoknya mah cium siap tapi na peureum heula dia aduh aing kudu peureum sok lah peureum Kenapa? sia kelek aing Aduh, ampun. Udin, pandai kelek orang saya Udin. Mak. Ayo nama naik ke sunatan. Tah gitu atuh Ja. Engke kumaha ieu tang balikeun mah mobilan. Aja mak. Hayang rana mak. Aduh, kumaha jeung rana Ja. Yung naon atuh? Jeung dombanya. Gak isukan orang Bapak Mantri jeung Bapak Malik. Siap mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mantri nuju sibuk? Henteu. Aya naon? Iya dek nyunatan budak iya. Anu ieu. Nya Pak Mantri. Wah, ieu mah kudu ku ieu atuh. Mung mak, balik ya mak. Cici Mak. aku. Jangan kagok datang ka dieu. Henteu ketang heureuy. Ayo tuh orang ka ari mah. Ja, ganteng anak emak teh ari geus sunatan mah. Tingali siga jelema. Emang sunatan ke sunatan siga genarawo gitu mak. Nggak sayu lah balik kayu. Woi mak. Ja atuh sabar atuh Ja. Jadi Kan saeutik ya bisa kabeh. Duh, aya wae ya budaknya. Ampun. jadi mak. Dasar budak nurus tunjung siah budak urang kentang labu pake disunatan. Selesai burja, ayo lah. Aduh mak, ngeri aduh mak. Ngeri mak. Ja. Ya wae. Ja. Aduh mak. Tadi geus katabrak ayeuna ka centang bola. Cik tulungan atuh Pak. Aduh aing mah jeung berat deui teh awak segede buntelan hitut kieu teh duh. Tang ka dieu teh. Kunaon itu? Aya naon, Bang? Iya budak urang ya. Kecentang ku pola coba awak segede buntelan hitut kieu teh aduh. Nyari sunatan ieu. Udah buru bantuan. Aduh, berat ini kan. Bener posisi. Ah, Kang payang lu. Aduh, kehed sa eta. Goblok. Aduh, ngeri mak. Aduh. Tebalik mana mah sia teh. Geus ka itu init aing mah pesen gokan. Ditulungan teh muang tarima pisan. Geus tuh. Jangan mak. Orang payang mak. Aduh. Bantuan teh. Aduh, si Ajah karunya teuing. Yuk, ya. Bukti heula di dieu mah. Karunya teuing. Mak. Aja yang minum mah haus. Aja yang minum. Ya, aduh. Kayak atuh. Emak atuh merek beli heulanya ka warungnya. Ya mak. Aja antosan heula di dieu teh naon? Ya mak. Milu ah. Kalian pada kayak ngongkol. Atau masih aja sorangan. Ya antosan heula nya di dieu nya. Ayo
Ah, sugan we ya. Oh si Lestos muda lagi istirahat di dia. Aduh, mak, mak. Anjing ini sebedak saha. Pingsan ya nya. Kabur. Aduh, kumaha atuh itu warungna tarutut cai. Aduh sia itu budak urang. Ada. Kunaon ieu budak urang? Udang. Mak, pangelupokeun manuk aja mak ya kene teu. Aya ja utuh. Sip, mak. Aja rek pingsan deui.